Pancek tanggal 14 bagian caang bulan Palguna tahun 1272 Saka atau tanggal 22 bulan Februari 1350 Masehi. Lingga Buana di istrenan jenang Ratu Negeri Sunda ke-30 hiji di dayah Kawali pahlawan Abiseka Prabu Maharaja Lingga Buana. Memehna inyana kungsi jeneng Adipati Lilana 7 tahun marengan pamerintahan Akina Prabu Lingga Wisesa. Laju kungsi jeneng Mahamantri ngarangkep Prabu Anom Lilana 10 tahun marengan pamerintahan Ramana Prabu Ragamulya. Prabu Maharaja Lingga Buana ti Prameswari Dewi Lara Linsing boga sewe opat. Cikalna awewe gelar kadunya tahun 1338 Masehi ku akina diberengaran Citra Resmi, kuramana diberengaran Diah Pitaloka. Sewe nuka dua jeung nuka tilu pondok umur mulang dina umur satahunan. Seuna anu bungsu lalaki gelar kadunya tahun 1348 Masehi kuramana diberengaran Niskala Wastu Kancana. Cak ulah macul diulukukeun, ulah ngasek dirarahaneun, urang teang bae kalebahna, urang sorang lalakona. Sasakala perang bubat.
Jrowulan puseur daya negeri Majapahit tahun 1350 genep Masehi. Di pendobok kadaton Mahapatih Gajah Mada kercucih paparentah kapati-patih sejena. Majang puluhan gambar putri-putri galulis nu dikumpulkeun ti sakuliah Nusantara. Saenggeus sakirana rengse, Mahapatih Gajah Mada gasik muru wangunan kadaton tempat padumukan raja. Sabot kitu para panggung sejena geus daratang bari tuluy sarila mendeko di rohangan pendopo tempat dipajang kenana puluhan gambar putri. Telila legedut aluteun Sri Maharaja Raja Sanagara Prabu Hayam Wuruk jeung kulawarga kadaton dibarengan ku Mahapatih Gajah Mada. Mantri mancanegara mapagkeun bari nangtungna disandoyongkeun mimiti ti beulah kulon. Mantri mancanegara ngajentrekeun saha-sahana putri nu digambar jeung ti nagri mana asalna. Capetang pisan kawas kacang ninggang kajang. Prabu Hayam Wuruk sakepang kerung sakepung marah mai kabeh gambar dilelek-lelek tepikeun kalebah gambar nu pangtungtungna pangwetana. Sanggeus kitu Prabu Hayam Wuruk tiuk dina singgasana karatuanana nyang hareup ka panggung Majapahit nu geus teu sabar hayang ngadengekeun putusan Ratu Sabda Prabu. Mahapatih Gajah Mada sila bari dangah nampeuh hareupeun Prabu Hayam Wuruk. Sanggeus kula ngimeutan kabeh gambar ditetep ku panon lahir dibarengan ku panon batin. Hiji-hijina putri nu kapilih ku kula putri cita resmi ti nagri Sunda. Cek sabda Prabu Hayam Wuruk sorana tandas pisan. Renjag Mahapatih Gajah Mada reang para panggungna ngaguruh lir gunung runtuh. Prabu Hayam Wuruk ngulangkeun leungeunna jep balarea jempe simpe. Bisi aya kapanasaran ti Arandika pok kedalkeun. Cek Prabu Hayam Wuruk bari mencrong balarea ku tatapeunana nu seukeut. Najan kasebutna ngorak keneh tapi si mana nyaliara kana rasa. Nahabet ti nagri Sunda sinuhun Prabu Mahapatih Gajah Mada teu kawawa pangheulana nanya. Sabda Prabu putusan kanageraan paman. Prabu Hayam Wuruk nempas pananya Mahapatih Gajah Mada kalawan tandes. Luk Mahapatih Gajah Mada ngeluk kawas buek menang mabuk. Tangtukeun wanci nu mustari pikeun kula jatuk rami. Ondang kabeh raja-raja sanusantara. Prabu Hayam Wuruk mungkas sabdana diiringkeun ku kulawarga Prabu Hayam Wuruk ninggalkeun pasamaan muru ka kadatonana. Mahapatih Gajah Mada ngahuleung molotot kosong dadana ngaguruh teu puguh karuh. Patih-patih nu sejena teu wani deukeut panggung narungtutan baralik ninggalkeun pendopo kedaton. Lengkah panjenengan sabenerna geus alus Raden, tapi panjenengan kudu leuwih talete ngajentrekeunana ka paman Mahapatih Gajah Mada. Cek Ratu Sepuh Tribu Wonotungga Dewi Jaya Wisnu Wardani ka ingkang putra Prabu Hayam Wuruk. Prabu Hayam Wuruk tungkul masih keneh samar kana caritaan indungna. Nu perlu ku panjenengan dijentrekeun ngeunaan tali kakeluargaan kadaton Majapahit jeung kadaton Sunda. Panjenengan perlu ngajentrekeun deui saeusi serat tanah Jawi. Cek Ratu Sepuh Tribu Wonotungga Dewi Jaya Wisnu Wardani kalawan Daria. Ampun jeung ibu, rumasa putra teu kungsi ngingetan paman Mahapatih Gajah Mada. Cek Prabu Hayam Wuruk bari tumungkul ajrih. Centrekeun ku panjenengan baheula aya raja Sunda nu ngaranna Prabu Darma Siksa. Inyana kawin ka putri Sriwijaya tuturunan
Sanggrama Wijaya Tunggawarman. Di eta putri boga anak lalaki dua, Rakean Jayadharma jeung Rakean Raga Suci. Rakean Jayadharma dijodohkeun ka putri Mahisa Campaka ditumpel nyaeta ka Diah Lembutal. Diah Lembutal ku Rakean Jayadharma diboyong ka dayeuh Pakuan nu harita jadi puseur dayeuh nagri Sunda. Di Diah Lembutal Rakean Jayadharma boga anak lalaki nya dingaranan Rakean Wijaya. Hanjakal Rakean Jayadharma pondok umur, padahal inyana nu kudu jadi gaganti Prabu Dharma Siksa. Geus karuhan salaki ninggalkeun Diah Lembutal tamada. Hayang balik ka Tumapel nya ku Prabu Dharma Siksa Diah Lembutal dipulangkeun ka Mahisa Campaka. Nu jadi kasedih Prabu Dharma Siksa kudua kutilu sajaba ditinggalkeun mulang ku Rakean Jayadharma oge kudu pisah jeung incu ka memetna Rakean Wijaya. Dalah dikumaha sabab harita Rakean Wijaya leutik keneh masih piindung. Sanggeus sawawa Rakean Wijaya dijenengkeun senopati Nagri Singosari marengan pamarentahan Prabu Kartanegara. Singgetna Rakean Wijaya nuku urang sok disarebut Raden Wijaya harita geus hasil ngelehkeun Jaya Katuang sakalian ngusir Wadyabala Kubilai Khan ti ieu nagri. Raden Wijaya diberi hadiah tanah perdikan wewengkon Wilwatikta. Raden Wijaya akhirna ngadegkeun nagri Majapahit jadi Raja Numunggaran kalawan Abiseka Parbu Kertarejasa Jaya Wardana dina tanggal 10 bagian poek bulan Asuji tahun 1215 Saka. Sabda jeneng jadi Bre Majapahit Munggaran. Raden Wijaya kaburu keneh nepungan akina Prabu Damariksa di puseur dayeuh nagri Sunda Pakuan. Harita Prabu Damariksa mepelingan ka Raden Wijaya wangsitna nu utama kieu. Poma dia ulah ngagempur jeung ngarebut Tatar Sunda. Sabab geus diwariskeun ka paman dia pituin Rakean Raga Suci engke mun aki mulang ka kahiyangan sok sanajan engkena nagri Majapahit jadi badag digjaya turnanjung. Sabab eta mah mangrupa Purwa Diksina tihiyang tunggal. Sapantesna pisan antara nagri Jawi jeung nagri Sunda silih bantuan gawe bareng silih asih jeung papada kulawarga. Kusabab eta ulah tepikeun kapetelak dina nyekel pamarentahan di negara masing-masing. Ku jalan kitu bakal ngahontal karahayuan jeung kabagjaan nu sampurna. Mun nagri Sunda pinanggih jeung kasusah, nagri Majapahit sampatesna pisan satekah pola kalawan daria ngabantuan. Kitu deui sabalikna nagri Sunda ka nagri Majapahit. Tah kitu Raden masih ingat? Cindekna Raden Wijaya suwargi teh karuhun panjenengan pituin. Matak teu salah mun panjenengan milih putri Citaresmi di nagri Sunda. Hartina mantengkeun deui tali kakeluargaan. Tribuwono Tunggadewi Jaya Wisnu Wardani madakeun carita panjangna bari ngusapan tak-tak ingkang putra Prabu Hayam Wuruk. Ngadenge caritaan nu sakitu jenterna Prabu Hayam Wuruk gilig pisan, tembong imutna, tembong bear marah maina. Kaharti pisan ayeuna mah kunaon pangna antar nagri Majapahit jeung nagri Sunda teu kungsi aya pancekadaan. Cek Prabu Hayam Wuruk bari unggut-unggutan. Lain kulawarga kadaton bae, malah di antara dua negara somahna loba nu menang jodoh Raden. Prabu Hayam Wuruk sumujud nyium lahunan indungna
bari sakalian amit undur ti kadaton, rek buru-buru nepungan Mahapatih Gajah Mada. Panglamar ku kami diterima Ki Mantri, tapi naha upacara jatuh kramina bet di Majapahit. Prabu Maharaja Linggabuana nanya ke mantri mancanegara ti Majapahit. Mantri mancanegara ti Majapahit nuker heai ngagebeg manehna netep Prabu Maharaja Linggabuana bari rada kasima. Eta teh geus menang ngarancangkeun Mahapatih Gajah Mada Gusti Prabu, tembal mantri mancanegara ti Majapahit. Naon maksudna? Mun Gusti Prabu Maharaja Sunda nyaluyuan dina waktu nu moal lila deui, Majapahit bakal ngiberkeun ondangan ka nagri-nagri bawahanana di Sanusantara. Ieu mangrupa hiji pangajen ka nagri Sunda nu teu aya hinggana, cek mantri mancanegara ti Majapahit bari semu ngahampas. Ana kitu mah pihak Majapahit geus boga itungan nu pasti. Mangkubumi Binosara Suradipati nempas. Kitu pisan Ki Mangkubumi. Panceng nama tanggal 17 bagian Caang bulan Badra tahun 1278 Saka, tembal mantri mancanegara ti Majapahit. Hampura Ki Mantri, lain kami teu atoh, lain kami nampik pangasih, tapi Ki Mantri kudu inget di iraha di Nusantara ieu aya tali paranti calon panganten awewe nyamperkeun calon panganten lelaki. Mangkubumi Binusora Suradipati nempas deui bekas tandas. Mantri mancanegara ti Majapahit rempang-rempang Prabu Maharaja Linggabuana geuwat nyapih kaayaan. Pikeun yang harepan nu teu ilahar teu bisa diteuk-teuk anggeus kitu bae. Rai Mangkubumi, urang perlu niangan cara sangkean tali paranti karuhun henteu ngarasa dirempak. Cek Prabu Maharaja Linggabuana meper adina. Jadi Raka Prabu satuju? Mangkubumi Binusora Suradipatik malik nanya kalancegna. Urang ulah cepat Rai Mangkubumi. Nu dipikiran ku urang lain ngan ukur tali paranti nu geus pageh di diri urang. Tapi kudu disawang deui kapentingan nu jembar nu ambah ana Sanusantara. Cek Prabu Maharaja Linggabuana. Leuwih hade Rai Mangkubumi nu oge kapeto jadi purohita nagara, niangan cara pikeun ngungkulan sangkan tali paranti ti karuhun teu ngarasa dipegatkeun. Kumaha nu sejena? Satuju? Cek Prabu Maharaja Linggabuana ka para panggung. Nyakseni tembal para panggung. Tah kitu geuning Rai Mangkubumi, cek Prabu Maharaja Linggabuana bari ngalieuk ka adina. Nun Raka Prabu, goreng temenan mun balarea geus satuju, laju kami teu setuju. Mun caritaan Raka Prabu bieu geus jadi sabda karatuan, kami nungan ukur jadi Mangkubumi sejanurut kana kahayang Prabuna. Mangkubumi Bunisora Suradipati gasik mayeran. Alus timimiti pue isuk urang kudu geus tatahar pikeun nyumponan rarancang piinditeun ka Majapahit. Prabu Maharaja Linggabuana mungkas sabdana. Naha rai teu bungah mun Sunda kabawa nancung ku Majapahit. Prabu Maharaja Linggabuana ngabudalkeun ka tungah nahana ka Mangkubumi Bunisora Suradipati di bale panumpen. Tangtu bae bungah nama bungah kudua kutilu. Tembal Mangkubumi Bunisora Suradipati. Nah atuh Rai, tadi bet nembrakeun teu kapan nujuan harepeun semah. Mun teu kitu, Sunda moal aya anjeunna. Tapi loba cara sejen pikeun nanjeurkeun ajen Sunda Rai Mangkubumi. Hampura Raka Prabu. Cek tadi ge mun pamadegan Raka Prabu geus jadi sabda karatuan. Naon hartina kami mungpang. Masih inget Rai, saha nu nyaho nu bakal disang harepan ku urang teh. Hiji jalan ti karuhun pikeun ngantengkeun tali kakeluargaan jeung Majapahit nu karasa geus ngendoran. Rai kudu macaan deui pustaka genaan jujutan kakeluargaan antara Sunda jeung Majapahit.
Meureun rai ge apal keneh kumaha sajarah ngadegna nagri Majapahit. Kang ranahan Cinyusu tangtu asal nama Caina canem berang herang, tapi sanggeus jadi walungan. Omongan dia can karuhun bener, tapi can karuhun salah Raka Prabu. Anak itu mah dia teh can sapamadegan jeung kami. Mun kami teu nyaah ka Raka Prabu ka nagri Sunda karena naonan capek-capek mikiran. Prabu Maharaja Linggabuana ngarenjag bari tuluy netep seukeut ka adina. Tapi Mangkubumi Bunisora Suradipati teriuk-riuk angger ayam tentrem. Mun teu nyaah kanu jadi lancek, ti tadi ge geus boga pikiran rek balik ka Jampang. Cek Mangkubumi Suradadi Pati bari tuluy ngarenghap. Ngadenge omongan adina kitu, Prabu Maharaja Linggabuana ngarasa lungse taya tangan pangawasa. Meh-mehan ngudupruk mun teu mentang kana tihang mah. Nempok kitu Mangkubumi Binusora Suradipati luncat tina pangdiukanana, muru lancekna nuker dipepereket nangkep tihang. Geuat disangkeh tuluy didiukeun lalaunan. Hampura kami Raka Prabu, cek Mangkubumi Bunisora Suradipati bari nyuuh sujud kana lahunan lancekna. Ucul baju Mangkubumina, ucul jubah kapurohitanana. Bunisora Suradipati ngaragrakeun citangis.